kuliah dia setelah ngechat. Mulai baju lebaran, bukai panai, tadi bekas ya. Bukan gue makan namanya, mau kejar ambah ya. Kita coba yuk. Yuk, Bayu. Nah, Nasir. Ayo mending mau kejar ambah. Yuk. Os dulu, belajar dulu nih ya. Jadi berarti yuk. Wah, tenang kan nak. Wah, tenang mah ayo. Bang lalu disun gitu. Semangat puasa mah. Ini baju lebaran. Oh, yuk ilah. Launa. Yuk. Wah. Semangat cuma baju lebaran nongko sudah kamu bawa. Beli bukan kamu supaya sekarang dulu nak. Aduh Gusti, kumaha ieu? Baju lebaran can ka beuli. Pedagang sayur can nongol. Salah kita balik itu corona. Kumaha ya Gusti? Aduh. Lieur hulu lieur. Ih, kunaon banyak suarana ceneneng deh jigana. Beuh badeng-badeng. Kunaon cek? Tadi parangsa. Sidenya kena galau. Galau kunaon ya kolot-kolot galau segala. Tadi calikeun. Ih, saratan. Kunaon nila, kunaon gerak cerita. Ugu ya kula keur galau. Salah kita balik. Lebaran teu boga duit. Baju can kabeli anak ceurik. Aduh, kumaha itu gerakan. Nya geus sabar bae atuh, ceu sabar bae sarobe kami ge salah kitu balik ieu nya kumaha lebaran ge nya teu boga nanaeun. Ibu ya ke bapak si dede talanya di teleponan eueuh teu diangkat-angkat masyaallah. Tinya teu karunyaeun, tinya emang eueuh pulsaan di HP. Ngedongna mau pulsaan meureun eta. Teu ngarti kula mah. Dicek heula atuh dicek. Teu bisa coba geura cekeun. Naon ieu dongna mah jauh pulsaan. Kapan teu nongol-nongol lila? Naon jauh pulsaan ieu ceu ih. Pantesan bae atuh eta mah teu diangkat. Taju kumaha jual kitu HP-na jeung meureun pulsa. Nah eta heueuh bener geura ka ditu. Laju pulsana dieusikkeun ka mana? Aduh, yang bingung ya. Om juga minta kiriman, yang cari kiriman berarti ngomong ngebel kemari. Anak lehoan, jangan moncot-moncot, yang berobat. Kalau karunya kamu majikan yang kemana? Yang tuh ngomong ke bosin namanya kiriman. Ya kumaha, inti nama anak kayak dia lehoan, moncot-moncot. Kau nama isukan minta balik bagian bos. Terus boneka ke anak kayak. Pak, komandor. Kurang izin baliknya saya nak isukan keluar bayi ya anak kurang buku gede dia mulia ngibri turun deh mau beres ke halangan beres ke sekolah sore kajian kurang butuh ayeuna ya keluar banyak tunggu di turang minta gaji nak los kali eta mah ada di jalan siap mana ya mandor belegu tunggu nongko di dia mandor bilang mah kayak mah dibicarakan pemajikan yang doang aja memarahan teh banyak kekenceng segala macam di kanan ngomong dia ini tunggu dulu yo kemana itu biar rumah sahabat balik pulang ke sekarang masih gampang gitu kali ulang terus aku uang yang ada lagi duit bukan itu yang ada kemana kenalan suruh itu ngomong sebarangan ya itu boleh bu dah maksa balik malos ada ya transfer ya jangan ongkos doang ya mah cuma kena naon paling jeung pambukan jeung bubur kacang doang macam ai lumayan bae tuh sugan bae salaki urang datang gitu terus no benya ya keajaiban asa kenal
Salaki urang lain. Ih, nya salaki urang, Cek. Nek kakak balik maksakeun ribut bae hayang kiriman bae kiriman Bu. Allah, ya ribut ku corona kami. Ya hadang-hadang ku Satpol PP. Ya, cium tangan heula ya. Mau duit teh? Teu mau duit mah. Mana? Tungtung jeung meuli obat pilek bae heula nanya. 20.000 mahikanan hore. Mahika naon ieu? Baju si Dede encan aya, daging eueuh. Jangankan dagingna, bumbuna bage teu kabeuli ieu mah. Atuh uyuhan sakitu gue neng. Aduh nek. Atuh kumaha dibere sakitu doang ieu. Hari makan we nya heulanan. Kakak balik deui lah, geus eta cukup we sakitu ge sabulaneun. Tongget mah jeung ngari tuh balik. Baik deh kali itu tuh. Kasih bos minta duit, minta THR. Urang mah teu butuh jelemana, butuh ge duitna. Bae geura baik kali itu balik. Minta duit kasih bos. Nyiksa boga pemajikan kieu. Ini kan nyandung aing mah. Lain mejeun aing lah. Gagaheun rek nyandung hiji bagi eueuh teh kaparaban. Atuh ce ulah kitu kana salaki mah. Kitu-kitu ge atuh eta ge salaki ce. Kumaha eta mun beneran nyandung tala. Atuh coba bayangkeun bae. Ih 20.000 mahikana naon? Pempes si Dede bage eueuh teh kacukupan. Coba bayangkeun. Rek wawanian nyandung salaki urang. Moal hiji bage eueuh teh kaparaban. Pusing mangkana ieu kula mah. Yang geus atuh sakitu ge alhamdulillah. Kuduna mah bersyukur eta. Komo ieu lah kami mah. Teu dikiriman-kiriman acan. Boroning 20.000 saperak ge henteu. Nya geus alhamdulillah ieu Gusti hatur nuhun. Burung yuk masak. Iya 20.000 arek murah mareh ieu ka dieu ka ditu. Hayu. Geus ngadebe nya.